Dokter R. Waduh, tanggal 18 geus poe Senen. Astagfirullahalazim. Geus kudu bayar bang deui bae. Ampun, Gusti. Geus kudu bayar bang deui bae. Mana duit teu gablek, bapak sioh teu gawe-gawe. Boro-boro anjing bayar bang, jeung beri marjan ge teu boga. Pusing aing. Ya. Ya. Ya, ya, Aisyah kerenang di kamar mandi kabar-kabar teuing. Ya, cek keluar. Aya naon, Mak? Mulus beuteung. Pangku yang di bejaan, aya mentos buka ngadaharna sangu, ulang ngadahar ujak tang tolang. Kadang, Mak, tanggung. Karek di pertengahan episode pugun. Kahar teh kuing. Ngising pakai acara pertengahan episode segala. Emangna bodoran Sunda cemener. Kadang, Mak. Aya naon kitu, Mak? Bejaan ngapa pas ya ka ditu? Ulah di kebon bae kitu. Unggal poe Senen poe Kemis, pugun nagihan utang jerat-jerat na mata bilik. Bukain teu gablek duit. Teangan di mana? Di gentong atau di kebun bapak sia lah. Piraku di kebun Cina. Keur naon cing Bapak di kebon? Masya Allah. Piraku keur muja jeung oray atau keur maju lah. Teangkeun kuari, Mak. Kek mantos lebaran haji. Atau kuari lah. Tukang bang naik gedeng deui datang. Hoge, Mak, meluncur. Bapak! Bapak! Kemananya? Mak! Bapak nauh di kebon. Di mana sih ngilikana? Di kebon Mang Sarman. Baraya lain dulu lain. Nek naon sia nyangan bapak sia di kebun Bang Sarman? Atau nyangan ada di ditu di kebun bapak sia? Oke, Mak. Liur, liur. Mak, eueuh. Bapak nauh di kebon. Ini sia ngilikana. Di kebon urang. Coba kan itu pengan kawalungan. Mohon, Mak. Pak! Bapak! Pak, Bapak. Haruh, liur, liur. Kemana ya aing nyer duit? Nyamana tukang banges datang deui. Bapak si iyo, can balik-balik keneh bae. Kemana coba aing nyeran duit di mayar bank? Mak, eueuh bapana. Hongges lah, mebes meureun bapak sia mana liang bayawa. Akan, ayo belit kita belit. Ayo siap belit kita belit. Modar.
kunaon cara? Aing keur bete. Bete kunaon cumpleng? Ma aing kuloba hutangna. Kuari keur ditagih ku tukang bank. Lieur aing. Lieur. Sulah lieur-lieur, mending mah bercacing jeung aing. Pit bantuan sih. Bantuan naon? Aing nginjem duit kasih ya. Boro-boro aing rek meuli skincare gitu boga duit. Olah lieur aing. Telepon si Mocin heulan sugan boga duit manehna. Halo Nyang, saya di mana? Kadieu ku Ari. Pasti ayam bebek bio meluncur. Non bol, Sia boga duit to, nolongan bebek iyo. kunaon bebek aing? Butuh duit. Sabaraha yo? Naon sih? Gak usah. Beneran sabaraha? Gak usah. Bener. Gak usah. Gak usah enggak. Sia bogana sabaraha? Kedeng-kedeng. Tak. 25.000 cukup tuh ya? Nyaho, cukup meureun. Ya tah. Pinjem heula nya, Cin. Oh my god, gak apa-apa. Pahlawan. Keur kieu mah aya bantuan THR ti tetangga 1 juta hewan moal kudu ditolak. Mak, yeuh, jeung bayar tukang bank. Sabaraha duit eta? 25.000. Sasalah duit 25.000 mah moal make mer hutang. Hutang aing nage 2 juta. Isi menang di mana ta duit 25.000? Ti si Mocin kunyang, Mak. Apa? Isi macin kunyang. Sudah aku bilang kamu jangan dekat sama dia. Aku gak suka. Gak suka. Gak suka. Carikan duit tak? Wari, maneh tewak foto kesayangan maneh. Siap, Mak. Ya Allah Putri, sendek dinaonkeun kumaha aing. Mak, si Putri ndek dinaonkeun. Jual dia sekarang. Tapi Mak, dia ayam kesayanganku. Ku bilang jual. Jual kotok ka mana? Ieu aing. Bu, kotok, Bu. Capek geus kadio ka ditu. Put, maafnya Put. Siang geus jadi teman curhat aing. Aing mah embung kehilangan sia. Aing sayang ka sia.
kotak? Dek dijual bu, ibu rek meser mual. Lah, boro-boro ting meuli kotak, Neng. Pugus salake di imah bae, nya keur di lockdown. Oh, hongges ge nya bu, nuhun. Eta saha? Eta anak si Menor. Kurang dibawa deui kotokna. Nu daekeun mak. Hongges lah, pasrah bae aing mah. Yo, lamun aya tukang bang, bejakeun emak eueuh. Mana ke mana? Bejakeun be eueuh, ayeuna nyumput negara robog. Hooh mak, nu hade ku meong. Wih, aya bang keliling datang. Bisa entonya tes iya ngomongna pasti marah-marah teh jelema. Assalamualaikum, Cemenor. Assalamualaikum, Cemenor. Assalamualaikum, Cemenor. Maaf om, mana eueuh? Kemana? Mana Makau? Kemana nya? Gege om. Macam-macam saja. Mak, cik si om geu kemana? Ya Allah, ya, atuh bejakeun teh ka Jawa Barat tah, ka Bandung tah. Om, cek emak ge ka Bandung. Macam mana Makau? Bandungnya Bandung mana? Mak, cek si om ge Bandungna Bandung mana? Ya Allah, ya. Atuh bejakeun be, Bandung Baboko tah. Bandung Baboko om. Bilangin sama Makau, saya kesini mau ngasih THR. Mak, si om dek mere THR. Hah? THR? Bener bohongnya? Bener bohong, bener bohong, bener bohong. Bener bohong, bener bohong. Pasti itu akal-akalannya dia. Bohong paling ge. Hah? Ini orang. Iya om. Cemenor ngapain? Saya kena gejala corona. What? No. Is this impossible? Gimana pula orang ini? Mau berlama-lama di sini om? Silahkan.